Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi ka sampurna. Urang neraskeun hanca dongeng mitra anu katunda. Carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda karangan Bapak Koko S nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat ayeuna teh seri anu ka-11 anca anu waktos katunda teh dugi ka lebat surat bedog maneh herang muru kana sirah bandi engkang ceuk Nyi Ucu ngajerit mangreuwaskeun ka kabogohna. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengnna sok marangga kasadayana. Baranyaina bedog nu herang kasorotan ku cahaya damar tina bilik maning ngolebat pakating tarik bali luncat di lawang pando. Otomatis suku banding ngeser ka gigir semu nyerong maju ka hareup saeutik maningan saguriwal pisan ewak kelek nu keur ngulangkeun bedog kaluhur ditewakna ku leungeun kenca ari leungeun nu katuhu dipake ninjul kana anganna. Teu nyangka saeutik oge harita bakal kajadian kitu nya ngahareupan singa Bandung. Bedogna tacan kebat nu bogana geus tolong mani tarik ngagorwok sabab awakna geus nyoloyong poksai notog galuar ulu anu ti heula datang kaburuan nyoloyong nang karak nyungkrud maning ngegedebut siga nangka asa gerag-gerag. Tolong! Ngan kuateun sakitu ngagerona kaburules henteu eling manten. Tah, modal si bandi teh. Cik Jumaha dipipireun imah. Wah sia, terus modaran weh kalinya oi. Da samarukna nu ngagero menta tulung teh bandi sabab tipipir mah teu katembongeun. Tapi eta mah siga sora Kang Jana, ceuk baturna rada heran. Laku atuh euy, kapan Jana mah lain sakatiga. Tukang narok babatok teh komo deui ayeuna mah rek ngadodoho ngadek jelema nu teu cager. Kapan peuting tadi basa ditanjakan budukna teh dewol. Nya kesong, sarana mung Nasir nu harita keur nulungan baturna anu kaleob teh. Itu Kang Jana ditotongkeun ti jero imah kaluar. Uned lumpat ti hareup ngabejaan ka pipir. Oh iya, kumaha kageteun mani moloto. Nyaan, ayeuna oge nang karak bengkak teu eling di buruan, bedogna nepi ka ngacleng. Urang ajar ta si bandi teh. Mong Jumaha bari kekarot. Sarta pok ngomong deui, eta si Iken mangkaluk nu taya gunana make kaleum sagala rupa. Pe ku si laing bawa nyumput kanu rada jauh. Hadena mah terus bawa balik bae ngara buru-buru di ubaran di ditu. Sarta si Jana oge sakalian bawa balik ned. Jelema ngerakeun wungkul di gugubug ka dieu teh. Pun bae dewek jeung si Nasir anu bakal meresan si bandi mah. Mitra, teu mindo diparentah deui. Harita anu tas kaleob dipanggul ku baturna disampaikeun kana tak-takna. Terus dibawa balik ka lemburna. Nya kitu deui Jana anu keur nang karak bengkang di buruan. Harita ku uned tuluy di pundak dina tak-takna. Deregdeg dibawa balik ke sumpang simpang deui.
kebat muruka lemburna tea rek diubaran heula sugan bisa katulungan kene. Ari Jumaha jeung Nasir harita ngabadega di buruan bari nulak cangkeng. Terus manehna ngagorowok nangtang tarik naker. Keluar sia urai bolang. Oi, monyet kolot. Jawa Bandi bari ngagajeleng ka buruan. Kang Bandi, ulah kitu. Ceuk Nyi Ucu nyarek bari ngudag kana sisi panto. Tapi harita Bandi mah geus adu hareupan jeung musuhna duaan. Kurang ajar sia teh, ha? Da batur aing bake ditotokeun ku sia. Omong Jumaha bari morongos jeung tutunjuk sagala. Kuman, iwarah ku dewek sina kapok. Jawab Bandi terges wani. Sia ayeuna mah anu kudu diwara ku aing. Omong Jumaha moloto. Bagus gue kadinya, ha tuman. Nasir ngahatean. Kunaon make kudu loba omong deui. Kapan biasana oge urang mah babuk teu heula urusan mah engke bandeuri. Omongna kitu teh bari molotot ka Bandi. Sa si laing teh euy. Naon sababna make kitu peta ka dewek? Cik Bandi nulak cangkeng bari molotot. Udah ngabacot. Abawa sungut bae anggur si ayeuna mah si laing gerak babacaan jampe koyor. Cik Nasir bari molotot. Pae mah teu perlu ku jampe sabab nu perlu mah keur hirup kudu boga jampe ulah saperti si laing ayeuna. Jelema teu boga dosa nanaon mani teu gugur teu angin. Naha make rek ditandasa. Naha naon dosa dewek teh cingan. Kasir. Surilam dah biwir si Bandi teh. Ceuk Jumaha marenta. Bari manehna mah mundur ka tukang. Siga keukeuh anu ambung ngahurup. Rada eraeun meureun adi jago kawak rek ngahurup budak ngorama. Harita mitra kaum dang. Nasir ngarengkah ka hareup rek ngayonan Bandi urang Bandung anu can nyahoeun paguruanana ti mana. Nya kitu deui Bandi geus iatna keur sabab sieuneun kadoroho ku manusia-manusia nu lalicik bangsa kitu mah. Komo Nasir mah manehna kacida ati-atina sabab aya contoh ku jana anu ngan sakilat ge geus ditotogkeun kaburuan. Anu teu kanyahoan dikumahakeun ku musuhna. Da nyaho-nyaho teh geus nangkarak bengkang ngalungsar teu eling di buruan. Harita Nasir nyabut peso balati tina cangkengna udaekeun ngagunakeun bedogna. Paeh dikubur, meunang di panjara. Tapi sanajan meunang oge, ari gelut make balati mah goreng-gorengna pasti daging dewol kulit ngewog. Sabab ari gelut make peso mah kapan antara paeh jeung hiru. Seseukeut peso henteu mataan tapi matak cilaka kana aw. Yang kitu deui Bandi harita iatna waspada pisan sabab musuhna aya duaan. Ari manehna sorangan lamun kurang dirina pasti ngajampana bugang. Puji terajet disasaak pucongo peso musuhna. Ngandina jero haten muntang-muntang ka pangeran sangkan salamet dirina ulah manggih pancabaya darumasa taya dosa. Sajaba nyambat ka Gusti nu ngaraksa jeung ngariksa. Bandi harita sumambat ka arwah para karuhun sangkan kasurupan kuat. Kaserepan kuawanen keur ngabela kahormatan ngamumule bebeneran. Sarta manehna teu poho nyambat ka guruna menca sangkan katitipan ku sari pangarti guruna ulah poho kana sakur pangajaranana.
Manehna mundur salengka, panonna neuteup kana tak-tak musuh, hati-hati bisi kapiheulaan babar. Palawur terus asup ka jero kubur, ngalungsar di lembur deungeun. Ceuk rasa mah aing jago, sombong agul bisa main po, gumede jeung olo-olo. Harung ngampung siga sato, padahal jago utama, tarapasea jeung sasama. Taya musuh taya lawan, ngan milampah kahadean, tara katumpangan jahat, kabatur cadu basilat, tara ngabangsat hianat, sing eling nu harti silat. Silat lain keur basilat, jeung sasama masing nyobat, dalit sing jadi sakapat, mangkade salah alamat. Nasir teh mitra jelema jangkung gede, kumisna baplang, kodegna rabok kimbal, ngan irungna rada bengkung, tandana jalma nu sok sulit hatena sarta tukang talenges kabatur, nu adatna ngulit bawang, sakecap kadua gaplok. Alisna ge manikarang ngajedi sagede curug tanda adat barangasan. Rasa maneh pinter penca sok babari popolotot. Rasa maneh jadi jago tambah wani loba batur. Harita pareng rek tarung, ngalawanan budak pentil anu bau jaringau keneh. Bebenjit nu nongtot leho umurna pernah incuna. Mangkaning waktu harita arek dilawan ku bandi budak nu kamari sore, bisa menca tataunan, sanajan murid bah pian anu kasohor di Bandung, tapi ku sababandi mah ibarat hiji pakarang nu tacan seukeut diasahna, tacan loba pangalaman gelutnyaan siga kitu. Tapi hatena teu geder, estu gembleng wawanena, rek ngayonan jalma jahat, harita teu sieun eleh teu paureun jadi korban keur ngabela bebeneran. Ari Nasir mah harita teh meureun geus hayangeun ngalegleg bae ka bangsa jago ngora mah. Rasana sieun dilindih ngaran jeung karebut gelar jagona, nu matak harita sakitu poporongosna. Komo bari dihatean ku jumaha mah, sasatna kudunungan nu bakal mere buruhan sakitu gedena, bari hayang kapuji teh deui, dibarengan bari hayang puas. Uras jadukna si bandi teh euy. Sok kadinya buru-buru, dahare kadagoan naon deui. Mung jumaha marentah morong, pira budak keneh kitu, potongkeun gegerongna sakalian, cuman wani ngungag kitu. Rikat pisan Nasir luncat, geuna nguciwa molahkeun peso. Nu kenca ngajaga kana dadana congo peso nyuruwu kana beuteung bandi. Bandi oge atuh ulah disebutkeun anak murid Pasir Koja. Paribasana jan karek 2 poe oge diajar. Sigana ari karek nyang hareupan kitu mah moal eleh ku atah-atah. Kuda-kuda napek ngeser saeutik, tapi teu pindah tempat. Ajeg didinya keneh, harita tak-takna usik congo peso nu keur nyewuk, maningan sakilat pisan ditewak lebah pigeulangna, bari dicentokkeun sakalikeun, bareng dipapag ku suku kana lebah palangka kanana. Aduh! Cek Nasir ngagerung tarik naga. Peso balatina ngacleng kana deukeut golodog, meh bae keuna kanyi ucu nu harita olohok mata simeuteun, bari tembong rambisak panona. Mitra kaum dang, Nasir harita nungkup siki kodena, bari nyengir nahan ka nyeri solontod siga nu salaton.
Bro bae manehna nangkuban bari kokosodan lantaran kajajak lebah embah jamrongna pisan sikina naik ka luhur. Hadena bae harita henteu tuluy dituyun ku peureup deui. Lamun seug dituyun mah meureun piraku we make teu tuluy ngarengkol bari jempe mah. Jumaha harita mani hookeun sabab maningan sakilat pisan nasir geus nambru bari gegerungan. Teu sangka saeutik oge yen bakal ragrag ku sajurus bari dilawanan ku kulit daging unggul nu sohor sakitu jagona bari mawa pakarang. Bet make keok ku bebenjit nu tacan boga titel jago sok matak araneh teuing. Nafsuna Jumaha mani ngagidir harita nyoo peureup mani bari molotot ka Bandi. Sia teh rek ngungha ka kolot ha? Sarta rek ngahina ka urang dieu? Sia teh deuleu mangan duh. Lain teh saha? Bandi malik nanya bari malo. Eta teh Kang Jumaha jago cilalay teh Kang. Ucu ngabejaan ditepas. Malah aki kuncen oge harita keur ngajengjeun nangtung gigireun incuna milu lalajo bioskop tanpa kamera. Sirah aki kuncen gogodeg tanpa goong sungutna ku mecrek siga suku dalang nenjo nu galuceung jago maningan saguriwel pisan. Malah dina hatena mah keur muji ku teu sangka pisan geuning Bandi teh budak eusian. Saenggeus ngadenge omongan Nyi Ucu kitu mah ok bae Bandi ngomong bari unggeuh. Oh utan ieu teh nu sohor jago cilalay teh nya Jumaha Bandar Bako. Ayeuna lain dewek rek ngungha ka jago nu masyhur kitu. Tapi rek ngawarah ka jelema nu teu boga kamanusiaan anu nukangan Pancasila. Kapan sampean teh jago anu geus dipikaserab ku sararea? Naha ari kalakuan jago teh kudu kitu nandasa kanu tanpa dosa. Naha pantes ari jelema kitu disebut jago atawa kolot nu embung diungha ku pantar dewek. Atawa meureun sampean mah hayang jadi kolot anu dina beheung munding anu salawasna disada kokolotokan. Mung Bandi wani naker teu direret kumisna anu sakitu nyengklikna oge bongan geus kagok asom. Bangsat sia. Jumaha mani molotot. Bos maok naon dewek ka sampean teh? Tua Bandi males melotot deui. Cilain teh terumata. Henteu sabab dewek mah panggih oge karek ayeuna jeung sampean teh. Mung Bandi bari gigi deui. Yoho pi pamajikan urang saha? Soal eta mah lain soal urang ayeuna. Jumaha ngadengus tina irung. Bari terus ngomong deui. Keur silaing ngeunah. Tapi keur dewek mah rugi. Sabab silaing geus wani ngarebut Nyi Ucu tina leungeun dewek. Nah, da Nyi Ucu mah lain kabogo sampean, lain pamajikan sampean, paling-paling ge pamajikaneun paling-paling ge pamajikan sampean mah di jero Guha Cilalay, incuna Eyang Gandang, eta mah kopae danu sampean moal rek rerebut dewek mah. Mung Bandi nyindiran. Oi, bagi ngunghak sia teh nya. Nah sia teh hayang diwarah ku aing. Jumaha molotot meh biji lah kabeh siki panona oge. Bakati ngarasa di era-era yen manehna geus boga bojo ka Ibri di Guha Cilalay. Ong bororek diwarah teh najan dibinasa oge teu nanaon ari sampean bisa mah. Kamari ditanjakan sampean anu geus ngabongohan tehnya.
Ayeuna rek nuluykeun hanca peuting kamari deui. Geraprak atuh ulah kalah kabiwir bae abong letah tetulangan. Mung Bandi nangtang. Dede, jeung aji-aji Kang. Ceuk Aki Kuncen nambalang ditepas mang paurkeun nakeur. Kang, mugi waspada eta teh jago nu sohor di Cilalay. Ucu ge nyelingan. Sabab mangga hariwangkeun pisan jumaha teh geus sohor jago teu teuraku di kade. Suasana harita beuki genting bae, cumaha geus pasang kuda-kuda. Bandi oge geus ati-ati nenjo musuhna geus pasang kuda-kuda teh. Manehna ge teu cileureun. Gancang bae pasang kuda-kuda deui. Bulan di langit moncorong, keur moncorkeun caangna. Nyorot kaburuan imah Aki Kuncen sigana. Ngahaja nyaangan ka anu rek tarung patutunggalan di dinya. Bandi, Cumaha nyentak, rek nanaon? Jawa Bandi teu ngiceu. ayeuna si laing kudu babacan. Sabab moal nyawa deui kana poe isukan. Peuting ieu panungtungan umur si laing bakal dicabut ku dewek. Omongna bari molotot jeung sombong pisan. Abong kena ku budak ngora. Bandi ngadengus bari neuteub kana beungeut nu ngeulik kumisna. Nah sampean ayeuna teh geus jadi wakil malakal maot. Iraha dijenengkeunana. Make geus wani nyabut umur jalema sagala rupa. Nah dewek teh rek dijieun wadal ka Ipri. Montongnya capek kitu sia. Aing teh goreng-goreng oge jelema beunghar jeung jago deuk. Da sia wani kurang ajar kitu ka aing teh, ha? Jumaha molotot. Sarta kumisna oge mani ngadak-ngadak jadi heuras ngeulik. Pakati ngarasa ambekeun pedah disebut kitu ku musuhna nu bau jari ngawo keneh. Cek saha sampean teh? Cek saha sampean teu beunghar? Kapan sararea oge geus pada nyaho yen sampean teh nu beunghar nyalindung ka Ipri, urang guha Cilalay. Lain kitu kulan. Mung Bandi bari cebi bibirna, manasan kana hate musuhna. Buset. Ngasia teh rek ngawewirang ka aing kurang ajar. Bakating ku henteu kawawa ku nafsuna. Mani geus lat bae poho kana rencana nu asal. Geus teu inget padahal harita teh nyoren bedog mani ngangsar. Teu anta parah deui gabrug bae jumaha teh ngarontok ka Bandi. Ari dibere padeukeut teuing mah geuning tukang menca oge jadi poho kana pangabisana teh. Kalah hayo harita mah keur bae jogol gelungan. Lamun heug diadu pangarti tina perkara pencama. Can puguh luhur saha-sahana. Tapi lamun ngadu tanaga kitu bae mah acan tangtu. Sanajan dina waktu harita Bandi teh budak ngora anu buta tulang buta daging oge. Geus rada kale kateter. Sabab jumaha mah lain jelema sabong brong. Tukang ngulik ti leuleutik kana bab ilmu panamu anu teu tembong di luar. Manehna teh boga ajian Bayu Bajra. Nyaeta tanaga injeuma. Aduh harita Bandi mindeng pisan kaseredgeunana. Turugdug Bandi nojer kana batu nepi ka rempag bakat kajejeg ku sapatu nahan kadonca bisi ti guberag. Kesangna mani ngucur tina tarangna. Bakating ku geus leuleus jeung beakeun tanaga.
kuat sote harita ngansa ukur maksakeun maneh bae edah era bae meureun da dihareupeun aya kabogohna da biasana oge ari hawana awewe mah sok narik sumanget. Mitra kaundang Nyi Ucu jeung Akina tarurun ti tepas malah badog anu ngagoler oge harita keneh ku Aki kuncen dicokot dibawa kaburuan rek lalajo anu keur jogol mundi. Pak Aki, Cik Nyi Ucu ka Akina, anu ngaduruk imah urang ge moal salah Kang Jumaha jeung babaturanana sabab kaciri sakitu geuning jahatna. Moal salah deui meuleun. jawab Akina bari unggeuh. Nya gitu cu. Kang Jumaha teh sigana bae koncina tina kajahatan nu aya di wewengkon urang. Nu matak manis sakitu meraja lela na oge. Boh ku ayana paling boh Rajapati atawa ngagarong bari maihan. Meh saban bulan kapan di urang teh sok aya bae kajadianana. Kukituna ayeuna ari ceuk pikiran Ucu mah Kang Jumaha teh kudu beunang baseuh-baseuh sababnya manehna pisan anu bakal jadi cukang lantaran mukakeun kedok kajahatan di wewengkon urang teh. Jadilah nya kitu meuleun cu. Jawab Akina bari unggeuh-unggeukan sarta terus bari ngomong ka incuna. Ulang bantuan bae atuh. Ayeuna mah ku ulang jang banji teh. Bisi eleh talungna ku eta jejengkot jejemi teh. Nya we Pak Aki, karunya tuh Kang Bandi nu kaseredkeun teh kesangna oge maning ngoprot kitu tina tarangna. Omong Nyi Ucu bari nunjuk kanu keur jogol munding keneh. Durug-dug kaditu, durug-dug kaditu, durug-dug kadieu. Buru-buru atuh Pak Aki, tulungan bisi Kang Bandi cilaka. Mitra, Aki kuncen harita gancang nyampeurkeun kanu keur jogol silih seundag kutak-tak teh sarta leungeunna keur pada silih cekelan kana pigelangna masing-masing. Tetela harita Bandi teh geus meh-mehan kasoran mani dudurug-dugan kaseredkeun ka tukang. Tapi kulantaran keur jogol sirih cekel kana leungeunna atuh harita Aki kuncen geus henteu heseun deui. Trok tonggong bedog dikadekeun kana sirah Jumaha. Cek Jumaha bari ngalieu ka Aki kuncen bari pok ngomong, Awas ya peot. Ku aing dibales ke. Aki kuncen olohok kasima dipolototan ku Jumaha deh. Malah bari ngelepar cukuna sagala rupa bakati ngarasa sieun. Da bieu oge ngan maksakeun maneh. Da bieu oge ngan maksakeun maneh bae make daek neunggel ku tonggong bedog sote. Da ari dina jero hatena mah henteu luaseun neunggel sabab karek ngasaan harita make kitu peta teh. Da saumurna oge kakara pisan pantes bari ngadeg-dege. Hayo Pak Aki pindo tenggel deui. Ceuk incuna bari nyampeurkeun. Papa bagi mah yeun dibales ku Jumaha aja ju. Jawabna rada ngeleper sorana oge. Komo lamun Jumaha meunang mah meureun urang teh moal hirup. Tapi lamun Kang Bandi nu meunang urang bakal salamet. Nyi Ucu ngelingan ka Akina. Jami ja jeluas nengkelnya bagi maju jeung sieun dibales deui.
akina mogen embungeun neunggul deui. Mitra kaum dangu, harita anu jogo rada rame nusa urang eleh tanaga. Ari nusa urang deui meunang tanaga bari ngarasa nyeri sirahna. Sabab anu kasohor teu teurak ku bedog teh geuning ari buktina mah harita. Tonggong bedog nu nganjang sirahna teh dewang tapakan. Malah getihna nyurulung ngalembereh mapai kana pundukna. Baju lebah tonggongna oge harita mah geus katembong beureum. Bener kuatna teh lain beja eta jago cilalai teh. Sakitu tukangeun sirahna dewol ge harita masih jogol keneh bae. Ngan sanajan sakumaha kuatna oge, ari loba teuing getih nu kaluar mah. Aduh tanagana beuki ngurangan. Tapi bandi oge harita teh geus lesu tanagana geus suda. Mani mindeng ti babaranting rek labu. Nempuk kitu harita. Nyi Ucu teu kawawa nenjona geus poho kana nanaon. Sieun kabogohna eleh ku jelema jahat. Enjang bae bedog tina leungeun akina direbut. Sor maju nyamperkeun kanu keur jogol teh pek ngadodoho ti tukangeun Jumaha. Hiu bedog dihembatkeun satakerna bae malah bari peureum jeung nyebut La haula wala quwata. bek bek. Tonggong bedog 2 kali nganjang kana sirah Jumah. Soloyong bae 2 nana nambru. Bandi beak tanagana harita geus katindihan ku Jumaha anu keur salaton katinggang ku tonggong bedog anu sakitu tarikna. Sanajan ngan ukur tanaga awewe oge, tapi arika barengan ku nafsu hayang nulungan kabogohna mah. Teu burung we sirahna dewol muncrat getih mangkaning meneran lebah uteukna pisan. Bedogna harita ku Nyi Ucu dibalangkeun bari ngajerit. Engkang. Cenah bari moro kanu keur ngagoler katindihan ku Jumaha. Jumaha harita sanajan nambru oge, tapi pikiranana mah tacan leungit kabeh. Barang torojol Nyi Ucu kadinya. Kerawak bae leungeun Nyi Ucu teh dicekel. Ya, Aki, tulung. Ucu ngagorowok tarik nager. Aki kuncen keur ngahuleung ka Sima. Harita kagebah ku sora incuna anu ngagorowok menta tulung. Panona jadi buringas, terus moro kanu keur patumpuk tiluan. Hei, kumaha geun inju aing teh. Mongna bari murung bedog anu dibalangkeun ku incuna dea terus nyamperkeun ngadeuketan. Keur kitu plig kadenge aya sora nu leumpang ti tukangeunana. Gancang bae Aki kuncen ngareret ka tukang. Saha eta anu ngajerit teh? Ceuk hiji sora nu tereges bari nyamperkeun ka lebah dinya. Mitra, waktosna parantosep, waktosna parantos teu kabujeng ieu teh mitra. Abunten dina samudaya kalepatan kakirangan kaluluputanana oge. Amugia kusadayana dihapunten mitra. Muhun. Abunten kasadayana.
Hatur nuhun, rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na, anu parantos mancona, anu parantos ngerojongna. Dina cariosan mang anu mangyandakeun dongeng-dongeng Sunda. Itu mitra hatur nuhun kasadayana. Pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana, sing janten bang baluh kana pikiranana sareng kolebuna. Sakitu mitra hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.